Aya Islam cek lugot, aya Islam cek sara. Ari ngaran Islam cek lugot nyaeta mutlaqul inqiyad, hartina teh turut. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Satun eta aya 5. Syahadatun kahiji maca syahadat an kana yen saestuna tingkah sareng kalakuan la ilaha taya pangeran anu wajib diibadahan eta aya illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan jeung saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Wa iqamus sholati jeung kaduana ngadegan salat, wa itauz zakati jeung katiluna ngaluarkeun zakat, wa saumu Ramadan jeung kaopatna puasa dina bulan Ramadan, wa hijjul baiti jeung kalimana munggah haji. Man kajalma isatu anu kawasa itu si manilahi kamu ngahaji sabilan di jalana. Dina ieu pasal marterakeun rukun Islam. Naon ari ngaran Islam urang Islam. Naon ari ngaran Islam teh tah saur dina ieu kitab Safinatun Najah ngaran Islam teh 2. Aya Islam cek lugot, aya Islam cek sara. Ari ngaran Islam cek lugot nyaeta mutlaqul inqiyad. Hartina teh turut. Kudu turut, mutlak turut. Cek sara nyaeta al inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Artina turut kana pirang-pirang hukum anu bangsal sara.